Teman-teman, ayo sini kumpul. Filmnya udah mau mulai. Ayo kumpul. Tunjukkan heula marana gadis. Siapa? Selamat menyaksikan. Enak, saya nyaho tuh. Henteu. Eta si Iran di tukang teh ya. Masa jadi randa di wae? Saha? Soalnya jadi randa wae randa. Saha? Si Ira eta di tukang. Ira. Anak mau muing. Tujuh kali coba astagfirullahaladzim. Emang serada eta budak. Lah heuh serada di wae. Kamari Iman cuma 2 bulan. Heuh nya, kamu sini serada di Allah. Biasa doang. Tak aku masih hirup kan randa deui nya. Mun betah itu randa deui. Dengan jadi randa merenya. Mun 7 kali. Lah mun parae lalakina. Kalabur. Eta mah kabukina hayang kayon doang, hayang ngasaan doang, yang gede leutik. Asianya teh sekali acan nya. Heeh, aing boro-boro anu leutik anu gede anu panjang. Ilmuna sakasi Ira, ngeta ilmuna. Hararayang bung. Nu tong aing mah ilmu, nu aing sarua terjana 7 kali bung. Aing neangan sorangan. Kamarnya kan di watas di warung. Kita ngomong kan aing jadinya nyopan. Mana lagi halus sih budak namanya, bahenolnya. Buat mama halus sakitu mah pangawakana pangawakan kita Spanyolnya halus sakitu mah. Tapi ku naonnya bisa didengarkan lalakina wae. Temenna apa? Peureun. Terong meureun foto. Kan geus 7 kali meureun. Sakali 2 kali bisa rasana. Malik basi. 12 kali berapa kali deui? Nah, udah berapa kali? Lamun 12 kali jadi randa. Tong eta tong lo bating ngomong si Nepa kasih ya. Ih, bet amit. Bu Aing nama lo ngomong ya. Aing mah sakali doang gede. Lagi ngapain lu berdua rame-rame banget dari jauh gua? Buset, iya pas banget gua datang di Bere Kopi anu kan Bona. Si Mai kopi Bona. Kopi Erna. Tuh sama wae. Enak lu ngomong rame-rame gua diajak aja. Wae. Biasa tuh gua mah gak ada gini gue kayak tukar dia resep banget apa di Imam Barosen gua ngapain aja tuh di Imam ini. Gak ada gini. Ini mah mau sira ieu, nyakona aki-aki doang. Aja. Nah, Si Ira mah teu peduli, yang penting kejadiannya, yang penting statusnya janda 7 kali. Aya tetangga janda 7 kali. 7 kali nih janda. Ih, lu tuh mana emang kenal mas jana tuh 2 kali mentang itu lain jodoh nama nih lu sok diomong-omong ke batur kalau karunya nah iya. Mah wau. Ira. Emang si Ira kagak tahu ini bukan Bona bocah ini. randa 7 kali. Ih, kuperan nanya. Ih, lu kok lagi pokok tuh aja 7 kali. Lu tuh jangan lagi ngomong-ngomongin orang, kasihan di dosa pindah-pindah ke lu, biarin mau nikah 7 kali, 11 kali, barang kali we emang jodoh sakit tuh ngeureun li. Lu minta lu jadi kayak tetangga gua ngomong-ngomongin we batur nih, tetangga gua ngomong-ngomongin batur. Ayo batur buka hutang diomong-omong kan ya kieu gitu diomong-omong kalau udah bisa nah teh sia si Enah, lu tahu enggak si Enah? Sasi asin nah. Tah di belakang rumah gua teh yang 3 rumah teh anu warna ijo tah. Iya heeh. Teh beki bisa ngomong-ngomongkeun batur. Besok minjeman we beas, minjeman wae kejo kata tetangga teh buat ih mah sambel teh. Ih mah cabe teh, mah minjem uyah teh. Ih mah orang datang boga lokasi. Ih gila banget gua teh. Takut kata lu jadi begitu. Ih gila banget gua kagak suka tetangga-tetangga macam begitu teh. Ih ngomong-ngomongkeun batur wae teh jaralas. Coba dong dia ngomongkeun. Ya eta mah ngomongkeun saha eta mun tetangga ngomongkeun batur meureun. Gua mah ngabejaan, kalau lu berdua ngabejaan, lah sok itu hi. Perasaan
Urang tiba ngabejan, ma, aya janda 7 kali. Geus, rep. Aya mah nu teh Tetangga ada diomongkeun coba. Panggancorna. Tapi jangan gua ngapa jatah si Nas teh adi jeung akasin Nas ini teh sararua begitu-begitu semua kayak lu berdua tah dua-duanya ngomong-ngomong ih gua mah gila banget asin teh. Padahal kita hari kerja minjem duit mah teu boga beas. Kita padahal mah di tukang teh ngomong-ngomongin gua, tuh Mas ini boga hutang cenah banget kali bayar-bayar. Ih, malu-maluin gua wae. Padahal manehna eta teh puji anak-anak di Karari itu sararua ih. Gua lah ngomongkeun batur pamali. Bon, ayo nyesel dah ini datang ke dia. Perasaan orang tiba ngomong kata mana beberapa kata astagfirullahaladzim. Jangan kagak boleh. Tadi mau ngomong ulah can ulah ngomongkeun batur gitu teh. Manehna pangaramen. Ulah mama ke sekolah udah ngomong batur, mana kan mah isukan paeh mah. Hi, ulah. Kita ini kan Dengan kan Erna ya, Erna mumpung sama si Erna jeung Bona anu kan emak, karunya Erna mah ka emak, yang ulah sok kitu nya, emak inget ke sekolah. panggil ya. Oh, emak. Kayak gitu teh mah pamali. Ai Bonah mah jeung eta ngorake nih kaje ngomongkeun batur ge da. Panjang teh nomor lah Kan gua ge ini teh boleh. Astagfirullahaladzim gitunya. Ulah sok gitu. Istilah itik pak gua mah nyebut astagfirullahaladzim gitu geus isukan paeh. Tukang gua ge Terus ayeuna mama mending balik di imah, bebenah diri, sholat, pokoknya mah ulah kurangin gua dosa. kagak ikon mau ngomong. Lobakeun puasa, lobakeun beramal, kabur mere duit. Atau ada juga lu yang Uruskeun incu keluarga. Hi. Kok kesana mama mending balik, Dang. Kumaha wae lah balik lah urang ngomongkeun batur. Mending balik mama lah. Balik Ngomongkeun batur doang. biasanya udah ini jeung manu ngora itu ah. Terus gara lo orang-orang teh hari boga otak sih teh kagak gua teh kagak kasih ngomong pisan nih pada gua icingan di kamar ge ah. Bari lagi geus ngomong mun di A tepi KB di ujung tepi ka mana buah mun di ka bagian urang. Iya urang ngomong. Urang ngomong sakata mun meuni ka mana daek dasar meuni jangkung kuri ibis najis. Kagak hari kan budak teh gua mau ngomong sedikit gua kagak boleh pisan apa emang gua pengen ngomong emang lu doang berdua apa mau ngomong. Nah ini. Duit apa ini ya? Moy. Duit apa duit ya? Lumayan lah mau duitnya gue bisa bayar utang si Emok. Kira gue beres 1 juta. Si Ijaz 1 juta. Lunas. Kesana pakai liburan belanja. Ih lumayan. Pak. Ih bau. Itu Nangsi. Airbon. Nangsi. Biye. Tuh. Ampun, aya jadi jelema teu boga teh sok aya-aya wae ah. Sakalina dilepaskeun eta sasatuan teh. Nu sagala ngaracak-ngacak ka dapur Garang tembang aing ku si Uci diacak-acak atuh aing ke jeung nyatuan nah. Tibang aya sakejo-kejona. Teu hidang untuk nama si Uci ku aing poncet jeung dengan sangu. Aing kudu nyocolan nahan garang tembang aing eueuh. Jual teh uyah bodas. Atuh aing nyocolan uyah bodas mah aing kalilana ke darah tinggi ah. Dokter ge ulah ngadang asin-asin. Atuh aing nyocolan uyah mah asin-asin acan pugu uyah mah asin. Aing kayak masih Ijot apanya ah. Si Ijot sobogan. Jambrong sok dicampur ieu tah. Kembang galendo. Nya kayak masih Ijot engke ah. Aing kayak barang kayak masih Ijot. Kapahare. Tapi aing memeh kayak masih Ijot ge. Aing mau ka mau sangu ieu ah. Aing geus mau sangu. Ijot we sarua naon aing capek-capek aing mau sangu. Mending aing urang ka imana keulang ke mau sangu mah balik deui. Urang ngecek ayo jam berapa nih. Masih Ijot lah. Urang ieu rek aya dengan sangu. Di Puraro kayak jalan ah. Si Ijot tahu na iya ko geus ampun. Dah, tahu Ambon. Jual ge mahal.
nya enak ente anak bang, dek melak. Dah ngasa tararundunya. Engkor puting lala jajai po manjang si Ijot nepi ka isuk ha. Aing asal laliurna mah aing can hes kurang hes. Tapi aing hes barang teh sok teu ngeunaheun ah. Kewe hes mah aing mah. Ke burit. Si gadis mau kasur mau salah. Dah nyai kermai kasurnya. Nyai mumpung panas kenceng ya. Ayo. Poe-poe kan kasur angga, tak poe-poe kan mana kayak mah Ijot, si Ijot. Aduh, mau bok di pongan teh kieu banget ah. Si Ira tuh dah yang bung lala juga diajakan wae ah. Atuh aing diajakan lala juga di pongan mah tapi ka isu. Jadi mabok di pongan kieu renep. Jahat. Aduh, datang teh mah eta. Pura-pura budak sih. Naon geulis? Sok nang torek ke mana sing torek apa sih si Ira? Siapa tunduk? Siapa tunduk? Aing dek nyata dengan sangu Jot. Tembang aing diacak-acak si Uci. Ih, Aing dah hawana naon Jot. saya boga hayam teh guna laktak wae dina laktak kabeh geuningan boga hayam teh. Teu boga jambrong Jot. Aya, tarasi ge aya. Tapi Aing can diolahkeun. Can diolahkeun. Teh hidung. Aing mah nya kadang terasi ate. Goreng heula ku sia aing salah rahap ah. Mabok jaipongan. Kalau sorangan aing mabok jaipongan lalieur ah. Jot. Pantasan aing ge langling Jot. Kurang hes urang Jotnya. Atuh si aing nemposin dan menegaro listi sangabarisnya. Tapi nu panggigirna mah eta kos si emok Jot. Oh si beda. Eta kos si beda sih goreng. Hidung hau. Geus badok bilang dalan ge tetep we goreng. Tapi goyangan mah meuni bulutnya. Meni eplok cendol. Kesia. Nah gorengan. Tarasina gorengan. Aing ugah Make sereh, make bawang, make cabe ngeuna. Goreng tarasi segala di sosisan. Sosisan. Budak zaman ayeuna masih segala miara sosis. Goreng jambrong kira ada sore Jot ah. Cek sia lapar. Cek sia lapar cenah. Aing geus dieusian roti sabenerna mah. Dulu gaya roti kos orang barat. Jot eta ngomong-ngomong sinden ku pintar-pintar teh nya Jot men ngabantah. Nyam nih bujur lah gede segede bakul. Gede hulu sia. Kalau ban orang Karawang aya sinden teh nya Jot. Teuy di Cikarang ge loba. Ngareuna mun sorana meuli halimpu. Eta mah make susuk berbol gede banget nya. Pakai susuk. Medu. Botong sia medu. Pakai susuk. Busuk. Banget siapa? Sete ceuli teh ampun, atira bener na ira ceuli teh. Orang si sindenan apa Jot engke urang yuk. Amun ela Jot. Sindenan. Bisa kene Jot. Tarian teh. Kalau sakar ngora pinter kene. Sia kunaon kada diajar teu bisa-bisa jaipongan. Keur eta mah kunaon saku hese jaipongan. Malah jeubah kikieun. Aing beda aliran, aing teu nyaho jaipongan, aing mah aliran reggae. Bola ya reggae. Aing reggae Jot. Reggae-reggae. Aing mah gaul. Aing reggae emang cara si aliran sinden. Coba si jaipongan, aing aja nu lalajo. Eta naonan aing jaipongan aya era. Ayo. Kayak aing dikeprok. Ke sawernya. Aing mau era ke tetangga. Wah, paling gak sami mun. Kabogo sia. Buru. Selesai Jot. Ayo Jot. Ayo, ngabangku. Aduh manis
Ampun. Terbadut. Mereka sama robot. Enggak saya irain capek, apa saya nek beak geus kolot baki ya geuningan. Mending dek beak napa saya ngira geus kolot banyak, keur kolot mah teh bang joget sakitu ge mending ngos ngasan. Ih, Titaku sih, ayo meni bebeakan kos kitu barang-barang he. orang titah kusian jadi joget, cenah aing titah praktekeun anu keur eta, apa yang jadi joget? Masih sia? Belum banget.